Paslun ari ieu teh ji pasal. Wal matruku jeung ari anu ditinggalkeun. Wal matruku jeung ari anu ditinggalkeun minasolati tina salat. Minasolati tina salat. Salah satu asya'a eta aya 3 pirang-pirang perkara. Salah satu asya'a eta 3 pirang-pirang perkara. Apalkeun ti ayeuna surah ti Al-Haqqumut da babari ieu. Fardun tegasna mah kahiji salat fardu. Fardun tegasna mah kahiji salat fardu. Da ujangnya dilatih ku haji kelas 1 aliyah tah sagede si Hafiz di Al Hidayah ngimaman. Lamun teu dibiasakeun teh ayeuna kena moal biasa-biasa. Jadi apalkeun we teh Al-Haqqumut babari ieu. Sagede si Hafiz ujang kelas 1 aliyah mimiti ngimaman tarawih. Wayu sama jeung di ngaranna itu fardu. Jadi geus tapis ayeuna teh kitu. Wayu sama jeung di ngaranan itu fardu. Arukna ku ngaran rukun. Ayeudon deui. Fardu teh rukun teh. Wa sunnatun jeung sunat, wa hayatun jeung sunat hayat, wa sunnatun jeung sunat abad eta teh nya, wa hayatun jeung sunat hayat. Wa huma jeung ari itu sunat jeung hayat, maksud sunat tidinya sunat abad, sunat hayat pan kamari dijelaskeun aya sunat hayat, aya sunat abad. Sunat abad mah anu naon alus digantian ku sujud sahwi teh. Lamun sunat hayat mah henteu. Cara kunut sunat abad tahiyat awal. Wa huma jeung ari itu sunat jeung hayat ma eta padamelan ada ngalianan itu ma al fardo kana fardu. Wa bayana jeung ngajelaskeun sa musannifu ki musannif. Wabayana jeung ngajelaskeun sa musannifu ku musannif as-salasata kana tilu. As-salasata kana tilu fi qauli dina dauhan ki musannif, fi qauli dina dauhan ki musannif fal fardu tegasna mah lafad fal fardu. Fal fardu maka ari fardu. Fal fardu maka ari fardu layanubu eta henteu ngagantian. Layanubu eta teu bisa ngagantian. Layanubu eta teu bisa ngagantian. Anhu tina itu fardu naon sujudu sahwi nu fardu mah alias anu rukun mah teu bisa digantian ku sujud sahwi. Topik hilap maca al-Fatihah keur salat. Ari Fatihah rukun kan nya fardu tah teu bisa digantian ku sujud sahwi Ropik. Tapi kudu naon kudu baca Fatihah deui, cengkat deui sarakaat maca Fatihah gitu. Teu bisa digantian ku sujud sahwi. Poho sujud, poho takbiratul ihram, poho niat. Tuh, bal indakaro barita lamun inget si jalma musolli jalma nu salat. Bal indakaro barita lamun inget si musolli jalma nu salat hu kana itu fardu. Ayil fardo tegasna makana fardu. Wa huwa bari ari itu musolli zaman salat fi sholati eta tetep dina kaayaan salat keneh ata maka migawe si musolli bihi kana itu fardu watamat jeung sampurna naon salatna itu si musolli au zakaro atawa inget itu si musolli hu kana itu fardu ba'da salami dina sabada awe salam wa jamanu bari ari waktuna qoribun eta anu tereh ata maka ngadatangkeun itu musolli bihi kana itu fardu wabana jeung ngadegkeun
itu si musolli, wabana jeung ngadegan itu si musolli alaihi dina luhureun itu fardu, alaihi dina luhureun itu fardu makana berkara bakia tetap itu ma minas sholati tina salat. Teruskeun we. Assalamualaikum nah poho maca Fatihah nangtung deui maca Fatihah tuluykeun we nu sasesana ruku deui biasa, sujud deui biasa, diuk antara sujud langsung tahiyat deui, assalamualaikum deui. Paham teu? Lamun inget na teh pas sanggeus salam. Lamun inget na keur di tengah-tengah, contohna teh pas ke ruku nah tadi teh asa teu maca Fatihah, ceungkat deui maca Fatihah tuluykeun di ruku. Paham nya? Gitu. Nah, gantian we engke wasajadah ta ayeuna. Wasajadah jeung sujud. Lain gantian. Naon ayeuna sampurnakeun wasajadah jeung sujud si musolli. Wasajadah jeung sujud si musolli lisahwi karena poho. Sujud we engke teh gitu. Nya karos pik. Jadi ada dua praktek. Lamun diinget naropik teh dina tengah-tengah keur salat, maka langsung datangkeun Fatihahna. Lamun ayeuna inget na teh pas assalamualaikum bari waktu masih keneh can kemana-mana gitu, can lami, can wiridan, can naon, maka cengkat di maca Fatihah, ruku di biasa di, terus sujud sahwi. Kumaha lamun geus lila misalkan assalamualaikum wah geus rotiban heula sagala teu bisa cengkat deui, teu bisa. Mun inget itu teh langsung gantian ti awal. Nah, gantian di salatna, balikan di mimiti gitu. Da salat tadi teu sah. Lamun geus lila kapisahna tina assalamualaikum teh geus rotiban heula mah lila pan. Wa jeung ari itu sujud sahwi, sajadah lis sahwi teh sunnatun eta hukumna sunnah. Kama barina tetep sapertoskeun katerangan sayati tereh bakal datang itu ma lakin ing datar ki makmurin tatapina dina nalikana ninggalkeun anu diparentah anu diparentah naon bihi itu makmur fi sholati dina salat cara sunat abad. Tulis lakin ing datar ki makmurin tatapina dina nalikana ninggalkeun anu diparentah naon bihi itu makmur fi sholati dina salat cara sunat abad. Eta diparentah dina salat. Aw lin manhiyin atawa dina nalikana migawe anu dilarang. Aw fa'lin manhiyin atawa dina nalikana migawe anu dilarang. Naon anhu itu manhi. Piha dina itu salat. Cara naon? Cara kaziyadatir rukninya ruku. Cara tambahna ruku. Rukuna 2 kali. Ruku sabaraha kali? Dina sarakaat sakali. Airopi kalah rukuna sabaraha kali? 2 kali. Rukuna kan tambah rukun. Nah, maka sujud sahwi. Sujudna 5 kali dina sarakaat tama. Pokona nambahan rukun itu sujud sahwi. Nya gitu. Ninggalkeun anu diparentah jeung migawe anu dilarang itu kudu sujud sahwi. Wa sunnatu jeung ari sunat abad. Intaroka eta lamun ninggalkeun kana itu sunat sal musolli jalma anu salat layak udu eta ulah balik deui itu si musolli ilaiha kana itu sunnat ba'da talabusi dina sabada tumandang bil pardi kana pardu kana rukun bisi teu harti pardu bil pardi kana rukun. Contoh kieu paman maka ari sahasa jalma taroka eta ninggalkeun si man at-tasyahudal awwala kana tahiyat awal masalan hale masalan barina umpamana padakaro tuluy ingat si man kana
tasyahud awal padakaro tuluy inget siman hu kana tasyahud awal ba'da tidalihi dina sabada ajegna siman ba'da tidalihi dina sabada ajegna siman mustawiyan barina anurata mustawiyan barina anurata layaudu maka ulah balik deui siman layaudu mustawiyan barina anurata layaudu maka ulah balik deui siman layaudu maka ulah balik deui siman ilaihi kana itu tasyahud awal alaihi kana itu tasyahud ilaihi kana itu tasyahud awal pain ada maka lamun balik itu siman pain ada maka lamun balik deui itu siman pain ada maka lamun balik deui siman ilaihi kana tasyahud awal ilaihi kana tasyahud awal abidan barina anu ngahaja amidan barina anu ngahaja aliman tur barina anu nyaho aliman tur barina anu nyaho bitarimi kana haramna itu awad bitarimi kana haramna itu awad ada teh ya masdarna ada yang udu awadan bitarimi kana haramna itu awad batalat maka batal batalat maka batal naon salatu salatna itu siman naon salatu salatna itu siman Rofik poho tahiyat awal kalah langsung cengkat kalau tah lamun geus rata geus ajeg ieu teu meunang balik deui poho tahiyat awal teu meunang turun deui tahiyat awal tuluykeun we sabab geus tumandang geus ayeuna geus ngalakonan kana rukun saja nya tanang nangtung tuluykeun we engke we gantian ku sujud sahwi gitu tahiyat awal nu poho kecuali lamun can ajegnya ieu contohna teh teh tos sujud dina rakaat kadua kudu nama tahiyat awal kalah ek nangtung tah tapi karek sakieu nya karek sakieu encan nangtung ajeg kieu can rakaat katilu kieu tapi karek kumaha karek sakieu tah maka balik deui tahiyat awal mun inget napas kitu mah jadi lamun ulah balik deui teh lamun geus ajeg nangtung rakaat katilu teu kudu sabab geus tumandang kana fardu intina kitu ari pas kieu keneh mah pas ek cengkat keneh mah eta mah can tumandang kana fardu can asup kana rukun kan kana nangtung katosnya kitu lamun ayeuna ngahajakeun kalah balik deui ka handap bari nyaho maka batal salatna awanasian atawa barina anu poho awanasian atawa barina anu poho itu siman awanasian atawa barina poho itu siman anahu kana sayakosna siman anahu kana sayakosna siman pi salati eta tetep dina kaayaan salat pi salati eta tetep dina kaayaan salat poho keur salat sugan teh lain keur salat urang teh cenah aw jahilan atawa barina anu bodoh aw jahilan atanapi barina anu bodoh gambaran can ngaji Fathul Qorib fala tabtulu maka teu batal fala tabtulu maka teu batal naon salatu salatna itu man waya namanya mah geus ngaji Fathul Qorib jadi batal salatna lamun balik deui ka handap teh gitu wayal jamu jeung misti hu kaitu man naon alqiyamu nangtung inda tadakurhi dina nalika elingna itu siman inda tadakurhi dina nalika elingna siman wa ingkana jeung lamun bukti siman wa ingkana lamun bukti siman makmuman eta makmum ada maka ngabalikan siman wujuban barina wajib limutaba'ati imamihi karena wajib nuturkeun ka imamna siman limutaba'ati imamihi karena wajib nuturkeun ka imamna itu siman lakinau tatapi nasayakosna siman yasjudu eta sujud siman lisahwi karena poho anhu karena itu sunnah as-sunnah di awal tuh anhu karena itu as-sunnah bi surati adamil audi dina gambaran henteu balik deui bi suratil adamil audi dina gambaran henteu balik deui awil audi atawa balik nasian barina poho waroda jeung ngamaksad sa musannif bisunati kulapad as-sunnah waroda jeung ngamaksad sa musannif bisunati kulapad as-sunnah hudan dina ieu pasal al-abado kana sunat abad al-abado kana sunat abad asitata anu genep itu abad asitata anu genep waya jeung ari itu sitah sunat abad anu genep teh ieu jeung ari itu sitah atasyahudul awalu tegasna mah kaiji tasyahud tahiyat awal wa qu'uduhu jeung diukna dina itu tasyahud awal wal kunutu jeung kunut fi subhi dina subuh
bisubi dina subuh, wa fi akhiril witri jeung dina akhir witir, wa fi akhiril witri jeung dina akhir witir, finis bisani dina tengah anu kadua, finis bisani dina tengah anu kadua min Ramadana dina bulan Ramadan nyaeta ping 16 Ramadan. Wal qiyamu wal mana eta teh wal qiyamu jeung ngadeg lil kunuti pikeun kunut wassalatu jeung maca shalawat ala nabi ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awali dina tahiyat awal wassalatu jeung maca shalawat alal ali ka kulawargi nabi fi tasyahudil akhir dina tahiyat akhir wal hayatu jeung ari sunat hayat katasbihati ari contona eta tetep sapertoskeun maca tasbih wa nawiyah jeung saumpamana itu tasbihat subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi mimma nyatana perkara la yujbaru teu ditambalan itu mah bimanya tanah perkara la yujbaru teu bisa ditambalan itu mah la yujbaru teu kudu ditambalan itu mah bisujudi ku sujud sahwi la ya'udu wal hayatu jeung ari sunat hayat la ya'udu eta teu kudu ngabalikan saal musalli zaman salat ilaiha kana itu hayat ba'da tarkiya dina sabada ninggalkeun itu hayat wala yasjudu jeung teu kudu sujud itu si musalli isawi karena poho anhatina itu hayat sawaun ari hukum eta nu sarua tarokana ninggalkeun itu si musalli kana itu hayat amdan bari ngahaja aw sahwan atawa barina nu poho wa idza saka jeung di mana lamun ayeuna poho misalkeun teu ngalaksanakeun sunat hayat mah teu kudu sujud sahwi jeung teu kudu balik deui. Karena sunat hayat teh cara takbir intiqal teh nya gitu. Tos ruku kan Allahu akbar ta poho teu ngangkatkeun pandangan teu kudu balikan deui eta mah atawa maca iftitah teu kudu balikan deui, teu maca surat teu kudu balikan deui eta. Sunat hayat. Wa idza saka jeung di mana-mana gigeg mangmang ragu saha al musalli jama'anu salat fi adadi madina bilangan perkara ata ngadatangkeun itu musalli bihi kana itu ma minar rakaati nyatana pirang-pirang rakaat kaman ari contona eta tetep sapertoskeun jalma syakar mangmang ragu-ragu man saka mangmang si man hal sholla nah salat si man salasan kana 3 rakaat au arbaan atawa kana 4 rakaat lamun misalkeun ropik teh poho lamun ropik teh ragu nah abi teh 3 rakaat apa 4 rakaat itu lohor bieu teh nya tapi teh ragu kek geus 3 rakaat naon kakarek 3 rakaat apa geus 4 rakaat ieu teh salat lohor teh bana maka ngadegkeun itu si musalli alal yaqini kana keyakinan kumaha kaidah fikihna geus diaji kumaha al yakin la yujalu bisyaki kumaha al yakin la yuzalu bisyaki adegeun kana keyakinan moal bisa kaleungitkeun ku karaguran jadi nu diadegeun keyakinan wa huwa mana nu keyakinan teh wa huwa jeung ari itu yakin al aqlu eta nu paling saeutik al aqlu eta nu paling saeutik naon teh ropik teh berarti kakarek 3 rakaat gitu eta keyakinanna mah ulah 4 rakaat sabab nu sarakaatna diragukeun matak nu yakin mah 3
tilu rakaat nah matak sarakaat deui we ropik teh gitu kartos tapi kasalah sati hari contohna eta tetep sapertoskeun tilu mun ropik arti nu sejen piraku kasalah sati hari contohna tetep sapertoskeun tilu rakaat bihadal misali dina ieu contoh bihadal misali dina ieu contoh wata jeung ngadatangkeun si musolli wadata jeung ngalakonan atau ngadatangkeun musolli birokaatin kana sarakaat deui birokaatin kana sarakaat deui cengkat deui ropik pas tahiyat teh ieu teh 3 rakaat 4 rakaatnya al yakin la yujalu bisa keyakinan ulah moal bisa dileungitkeun ku karaguan ambil nu yakin naon al yak wa al aqal teh baca yakin teh naon wa al aqal nu paling saeutik naon teh oh kakarek 3 rakaat berarti cengkat deui ropik teh ngadatangkeun sarakaat deui tambahan geus tahiyat nya gitu wasajadah jeung sujud dangke we pas tos tahiyat wasajadah jeung sujud itu si musolli wasajadah jeung sujud itu si musolli lisahwi karena poho sujud wengke teh sujud sahwi 2 kali sujudannya sujud sahwi sampai meh salam ke tahiyat masih hid dajal sujud we sujudna sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin atanapi subhanalladzi la yanamu wala yasu nu gampil eta subhanalladzi la yanamu wala yasu subhanalladzi la yanamu wala yasu logatna eta teh eta bilang asal sawi subhanalladzi maha suci dat subhanalladzi maha suci dat layanamu henteu kantos kulem itu aladi layanamu henteu kantos kulem itu aladi subhanalladzi layanamu maha suci dat anu tara kulem wala yasu jeung tara lupa saha teh Allah maha suci jadi ngagungkeun ka Allah sujud ku sujud teh ngagungkeun ya Allah dat anu tara kulem jeung dat anu tara poho ma Allah hampura abdi poho gitu da abdi teh lain Allah gitu dat anu tara poho jeung tara lupa ma'al Allah subhanalladzi la yanamu wala yasu kitu angsanan sujawi 2 kali nya 2 kali sing sok kumaha pas masih hid dajal ulah kasalam tapi sujud subhanalladzi la yanamu wala yasu cengkat deui terus sujud deui subhanalladzi la yanamu wala yasu cengkat sakarek we assalamualaikum nu panjangna jeung nu tadi tambahan mangga sajadah wajilillah di salajeng namana ieu teh atuh mana wasajadah jeung sujud si ropik si musolli lisawi karena poho walayan pa'u jeung teu mangpaat hu kaitu musolli walayang pa'u jeung teu mangpaat hu kaitu musolli naon golabatu doni ngalindihna panyangka naon golabatu doni ngalindihna panyangka teu mangpaat ngalindihna panyangka aya sangka aya kuatna persangkaan annahu kana sayaktosna musolli annahu kana sayaktosna si musolli salat eta salat si musolli arba'an kana 4 rakaat tetep nu ambil mah yakin don eleh ku yakinnya don mah 75% yakin mah 100% ambil 3 rakaat walaya malu jeung teu migawe siman walaya malu biqauli ghairihi walaya malu jeung ulah migawe siman walaya malu jeung ulah migawe si musolli gitu walaya malu jeung ulah migawe itu si musolli biqauli ghairihi kana ucapan salianti musolli biqauli ghairihi kana ucapan salianti musolli biqauli ghairihi kana ucapan salianti musolli naon goer teh batur atuh ulah ngadengekeun ayeuna obrolan batur cek wae teh karek 2 rakaat maneh teh nah ulah ngadengekeun nu diyakini ku ropik we kitu da keur salat mah eta mah lain urusan batur urusan ropik gitu walaya malu jeung ulah migawe si musolli biqauli ghairi kana cariosan batur biqauli ghairi kana cariosan batur kana cariosan salianti musolli teh lahu pikeun si musolli lahu pikeun itu si musolli annahu tegasna sayaktosna si musolli annahu tegasna sayaktosna si musolli arba sholat eta sholat musolli sholat si musolli arba'an kana 4 rakaat walau balago sok sanajan nepi naon
Nah walau balagonya sok sanajan nepi saha dalikal qailu jalmi anu nyarios, saha dalikal qailu eta jalmi anu nyarios ada datawaturi kana bilangan mutawatir, ada datawaturi kana bilangan mutawatir leuwih ti 4 5 kaluhurnya, ada datawaturi kana bilangan mutawatir 5 urang bilangan mutawatir teh. Contoh misalkan aya nu ngomong teh ditukang teh 5an, Ropik gitu. Terus 4 rakaat da teu kudu balikan deui, tah ulah percaya, tapi nu diyakini ku Ropik we anu dipercaya mah nya da urang yakinna 3 cengkat we gitu. Da salat Ropik nya kumaha Ropik gitu. Wa sujudus sahwi jeung ari sujud sahwi. Wa sujudus sahwi jeung ari sujud sahwi. Sunnatun eta hukumna sunat. Sunnatun eta hukumna sunat kama barina tetep sapertoskeun katerangan kama barina tetep sapertoskeun katerangan sabako geus ti heula itu ma sabako geus ti heula itu ma wa mahalluhu jeung ari tempatna itu sujud sahwi wa mahalluhu jeung ari tempatna itu sujudus sahwi qabla salami eta tetep dina sateuacan awe salam qabla salami eta tetep dina sateuacan awe salam fa in salama maka lamun jadi sampai salamnya geus tadi ge fa in salama maka lamun awe salam fa in salama maka lamun awe salam sahal musolli jamanu salat sahal musolli jamanu salat amidan barina anu ngahaja amidan barina anu ngahaja aliman tur barina anu nyaho aliman tur barina anu nyaho bisahwi kana poho aw nasian atawa barina anu lupa watola jeung panjang naon alpaslu pamisah watola jeung panjang naon alpaslu pamisah urpan cek adat ba fata maka lepot lepot teh artina geus leungit naon mahaluhu tempatna itu sujudus sahwi fata maka lepot naon mahaluhu tempatna itu sujud sahwi. Assalamualaikum rotiban wah geus panjang pan pamisahna cek adat rotiban heula teh teu kudu sujud sahwi poho teu sujud sahwi teu kudu sujud sahwi deui geus rotiban. Wa in qasara jeung lamun pondok naon alpas lupa misah wa in qasara jeung lamun pondok naon alpas lupa misah urpan cek adat lam yaput maka teu acan lepot itu mahal mahalluhu wa hinaidin jeung dina nalikana ieu lam yaput wa inahidin jeung dina nalikana itu ada mufaut lam yafut palahu maka eta tetep meunang pikeun si musolli asujudu ari sujud sahwi watarku jeung ninggalkeun sujud tah ari karek assalamualaikum misalkan kakarek astagfirullahaladzim can sujud sahwi kan karek sakedeung sakitu mah pamisahna sujud we sahwi teu naon rek teu ge teu naon. Faslun ari ieu eta hiji pasal ari ieu eta hiji pasal fil auqati nu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang waktu fil auqati nu tetep ieu pasal dina martelakeun pirang-pirang waktu allati anu tukrahu dimakruhkeun naon as-salatu salat pihadina itu allati tahriman kalawan makruh tahrim ayeuna teh hari ketiga hari keempat tahriman kalawan makruh tahrim ta aya waktu anu dimakruhkeun salat teu meunang salatna makruh hukumna bari makruhna teh makruh tahrim ari makruh tahrim teh makruh anu mendekati kana pangkat haram jadi aya makruh teh dua aya makruh tanzih aya di payun tah wa tanjihan ka payuna aya makruh tanzih aya makruh naon tahrim ari makruh tanzih mah aya tanzih teh tina najah hartosna dibersihkeun makruh tanzih mah makruh anu teu pati bahaya makruh tanzih nu dihampura dibersihkeun ari makruh tahrim mah makruh anu mendekati kana naon haram bahayanya pati bahaya ieu kama barina tetep sapertoskeun katerangan fi raudhati tetep madina kitab Raudhatut Thalibin kama barina tetep sapertoskeun katerangan fi raudhati tetep madina kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi wa syarhil muadzabi jeung kitab al-majmu sarah muhadzab wa syarhil muadzabi jeung dina kitab al-majmu syarah muhadzab Imam Nawawi keneh huna dina ieu
pasal una dina ieu pasal. Wa tanjihan jeung aya makruh naon? Wa tanjihan jeung kalawan makruh tanzih. Tahrim haram mendekati haram, tanjih mah bersih. Wa tanjihan jeung makruh tanjih. Kama barina tetep sapertoskeun katerangan kama barina tetep sapertoskeun katerangan pitahqiqi tetep mah dina kitab at-tahqiq. Pitahqiqi tetep mah dina kitab at-tahqiq wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab wa Syarhil Muhadzab jeung dina kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab pinawaqidil wudu dina pasal nawaqidil wudu dina pasal nawaqidil wudu pasal pirang-pirang nu ngabatalkeun kana wudu pasal pirang-pirang nu ngabatalkeun kana wudu dina kitab. Jadi ieu teh kamakruhan ngalaksanakeun salat ulah salat dina waktu-waktu makruh ieu dilarang liana nahya idza raja lidatil ibadati tadal fasad. Kaidahna kitu karena saya kosna larangan ketika kembali kana datiahna ibadah maka eta teh nungtut kana ruksakna eta ibadah. Wa khamsatu awqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu. Berarti aya 5. Wa khamsatu awqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu. La yusalla eta teu meunang dipake salat. La yusalla eta teu meunang dipake salat. Wa khamsatu awqatin jeung ari 5 pirang-pirang waktu. La yusalla eta teu meunang dipake salat. Piha dina itu khamsatu awqat, piha dina itu khamsatu awqat. Naon ila salatun angin salat. Naon ila salatun angin salat. Laha eta nu eta tetep pikeun salat. Laha nu eta tetep pikeun salat. Sababun ari sabab. Aya 5 waktu anu teu meunang dipake salat kecuali salat anu ngabogaan sabab meunang. Aya salat anu ngabogaan sabab mah imam mutaqaddimun boh sabab anu narimati heula. Imam mutaqaddimun boh sabab anu narimati heula. Kal faita tiari contona eta tetep sapertoskeun salat qada. Kal faita tiari contona eta tetep sapertoskeun salat qada. Eta sababna ti heula. Jadi sabab teh aya nu ti heula, aya nu bareng, aya nu pandeuri. Sabab teh aya nu mutaqaddim, aya nu muqarrin, aya nu mutaakhir. Sabab anu ti heula teh sapertikeun salat qada. Topik ayeuna waktu nu dimakruhkeun teh kan saantos salat asar ya itu makruh salat di dinya. Tapi topik teh bade ngodoan salat lohorna, contohna teh kakantun kaboboan salat lohorna. Pan teu meunang salat ayeuna naon dimakruhkeun salat ayeuna saantos salat asar kan makruh salatna nya gitu. Tangan ari salat qada mah teu naon maka sok we qodoan salat lohor tadi. Sababna aya eta sabab qada teh salatna salat anu ngagodoan sabab muqaddim. Nya eta sababna ti heula nya eta ti heula tadi da naon lepot ti heula gitu. Katinggalin salat teh ka salat salajana aw muqarrinun atawa sabab muqarrin ima bareng sababna teh aw muqarrinun atawa sabab muqarrin nu bareng sababna ka salatil kusufi ari contona eta tetep sapertoskeun salat gerhana ka salatil kusufi ari contona eta tetep sapertoskeun salat gerhana aya gerhana jam 5 pan jam 5 teh makruh salat tapi aya naon aya gerhana bareng pas gerhana pas salat nah, itu mah sabab muqarrin meunang teu naon. Wal istisqa jeung salat istisqa. Wal istisqa salat istisqa. Salat istisqa jam 5 teh naon da sabab muqarrin naon sabab muqarrinna. Bareng panan jeung pangabutuh hayang cai. Tah nu ulama sabab mutaakhir nya eta salat istikharah teu kenging. Sabab akhir mah salat mutlak. Nu teu boga sabab. Salat mutlak, salat safar itu cuman palawalu makarinu kahijina minal khamsati salat minal khamsati tina 5 minas khamsati tina 5 as-salatu eta salat as-salatu eta salat alati anu la sababat aya sabab eta maujud alati anu la sababat aya sabab eta maujud lah pikeun itu alati ida fa'alat ida fuilat di mana-mana dipigawe itu salat ida puilat di mana-mana dipigawe itu salat ba'da salati subhi dina sabada salat subuh tah kahiji dina sabada salat subuh
teu kenging aya deui netepan sabada salat subuh makruh. Nepikeun ka iraha kamakruhanana sabada salat subuh teh watastamiru jeung mayeng. Mayeng teh terus, Mbak. Ada, Mbak. Mayeng teh itu terus berlanjut, watastamiru jeung mayeng terus berlanjut naon al-karohatu kamakruhan. Naon al-karohatu kamakruhan hatta tatli'a dugi ka yen bijil. Hatta tatli'a dugi ka yen bijil naon asyamsu panon poe. Naon asyamsu panon poe. Sabada salat subuh nepi ka bijil panon poe itu makruh salat. Jam sabada salat subuh? Contoh jam 5 lah contohna. Nepikeun ka bijil panon jam 6. Wasani jeung ari nu kadua as-shalatu eta salat hingga tulu iha dina nalika bijilna itu syamsu kadua pas bijil matahari teu kenging salat makruh sabab jiga anu nyembah matahari engkena hingga tulu iha dina nalika bijilna itu syamsu hingga tulu iha dina nalika bijilna syamsu kana jadi Zoroaster tanapi majusi. Faida tolaat maka di mana-mana bijil itu syamsu. Faida tolaat maka di mana-mana bijil itu syamsu terbit bijil teh. Sunset. Sunrise-nya. Hatta tatakamala dugi ka yen sampurna itu syamsu. Hatta tatakamala dugi ka yen sampurna itu syamsu. Watar tapi ajeng narima luhur itu samsu duikeun ka engke bijilna panon poena teh sampurna. Eta waktu salat duha lamun geus sampurna. Watar tapi ajeng narima luhur. Watar tapi ajeng narima luhur itu syamsu. Watar tapi ajeng narima luhur itu samsu sang super. Watar tapi ajeng narima luhur itu samsu qadra romhin dina saukuran satumbak. Qadra romhin dina saukuran satumbak. Piro il aini dina paningali soca. Piro il aini dina paningali soca. Tingali lamun matahari geus saukuran satumbak. Itu geus ayeuna boleh ngalaksanakeun salat duha. Wasalisu jeung ari nomor katiluna as-shalatu eta salat idastawat di mana-mana manceran. Idastawat di mana-mana manceran. Di tengah gitu tah matahari di pas tengah-tengah di luhur. Manceran teh gitu. Hatta tajula dugi ka lingsir itu syamsu. Hatta tajula dugi ka yen lingsir itu syamsu. Mun geus ngagiclek kabeh kulon clek salit teu di tengah-tengah berarti geus waktu lohor. Tah nu ulah mah pas matahari di tengah-tengah. Manceran anwasti sama idina tengah-tengah langit. Anwasti sama itu tengah-tengah langit. Wa yustasna jeung dikecualikeun mindalika tina ieu mazkur. Wa yustasna jeung dikecualikeun mindalika tina ieu madkur idastawat atataju ilaih. Naon yaumul jumati poe Jumat. Naon yaumul jumati poe Jumat ari poe Jumat mah teu naon eta mah da khutbah salat tina poe Jumat marangkae Jumat. Fala tuqra'u maka teu dimakruhkeun naon as-shalatu salat. Fala tuqra'u maka teu dimakruhkeun naon as-shalatu salat fihi dina itu yaumul Jumat. Fihi dina itu yaumul Jumat. Waktu istiwa idina waktu manceran kan sok kadang jam 12 misalkan pas waktu manceran pokokna mah urang teh keur salat Jumat kadang mah misalkan nu teu lila khutbahna maka tina naon ari dina waktu Jumat mah eta mah salat Jumat aya khutbah sagala rupa jeung ieu beda deui eta mah lain salat sapopoe waqtal istiwa dina waktu manceran naon eta teh wakada jeung eta tetep sapertoskeun ieu yaumul Jumat wakada jeung eta tetep sapertoskeun yaumul Jumat haromu makata ari tanah haram kota Mekah. Haromu makata ari tanah haram kota Mekah. Haromu makata ari tanah haram kota Mekah. Terus al masjidnya. Al masjidu tegas nama masjidna
masjidu tegasna mah di masjidna wa ghairu jeung salianti itu masjid di bandara contohna wa ghairu jeung salianti itu masjid di lapangan di hotel tah ari di tanah Mekah mah bebas pala tukrohu maka teu dimakruhkeun pala tukrohu maka teu dimakruhkeun naon as-shalatu salat pihi di itu haruma makata pihi di itu haruma makata pihadil auqati dina ieu pirang-pirang waktu pihadil auqati dina ieu pirang-pirang waktu kulihat tegas mah sakabeh ieu hadihil auqat kulihat tegas mah dina sakabeh ieu auqat tuh da istimewa ari Mekah mah nya dikecualikeun makana keur mah ka ditu teh kan teu unggal poe piraku ayeuna kudu ayeuna ka ditu teh kaburuna contohna teh geus asar ka ditu teh kaburuna geus asar kan urang meureun di ditu teh aji mumpungnya aji mumpung di ditu mah nya makruh ek sare we teu kayak kitu lebar iraha deui ka ditu lebar ongkos sok we salat bebas ek waktu iraha we oge karep di Mekah mah nya karep di Mekah mah bebas ek waktu iraha oge ek waktu keur manceran ek waktu geus subuh ek waktu ayeuna geus asar bebas kumaha dipayuneun Ka'bah silakan sabab da kesempatan anak kecil urang naon berkunjung di Mekah teh dibatasi teh maka kesempatanana eueuh deui gitu. Jadi eueuh waktu anu dimakruhkeun di Mekah mah bebas besok. Tanah haram tanah suci Mekah mah tuh. Sawaun ari hukum eta nu sarua. Sawaun ari hukum eta nu sarua. Solanaha salat si jalma, sunnata tawafi kana salat sunat tawaf, sunnata tawafi kana salat sunat tawaf kan salat sunat tawaf. Au goiroha atawa salianti sunat tawaf au goiroha atawa salianti sunat tawaf ek salat sunat naon we kumaha ek salat tobat salat hajat salat istihara salat bebas warabiu jeung ari nomor kaopatna warabiu jeung ari nu kaopatna min ba'di salatil asri nah anu nomor kaopatna nyaeta min ba'di salatil asri nu dimakruhkeun teh min ba'di salatil asri eta tetep tina sabada salat asar nimba di salatil asri eta tetep tina sabada salat asar tah misalkeun wajj teh tos rotiban tah tekeng salat deui kecuali salat qada teh tadi bae salat qada mah nu ulah teh salat mutlak salat hajat salat tobat salat istikharah teu kenging salat mutlak kenging salat mutlak termasuk tahiyatul masjid teh gentosan kunaon subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kecuali aya anu berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid teh sanes salat mutlak dan aya salat tahiyat masjid teh cek ulama nu sajen mah kagolongkeun kana salat anu sababna muqarrin salat anu sababna naon muqarrin sedangkan salat nu sababna muqarrin itu boleh dilaksanakan nah jadi kudu jeung elmuna teu naon ada nih misalkan dina waktu makruh salat tahiyatul masjid asal ngayakini bahwa itu salat tahiyatul masjid ada nih teh sababna sabab muqarrin naon sabab muqarrin teh sabab nu ngabarengan karena kita masuk masjid maka dianjurkan salat karena ada gerhana matahari kita salat cara kitu karena kita ingin air maka salat isqa itu sabab muqarrin ada sebab-sebab anu bareng jeung kaayaan salat napangna salatna karena teh tah yakin eta lamun aya ulama anu ngayakinkeun salat tahiyat masjid teh kagolongkeun salat mutlak itu teu kenging sabab salat anu non teu boga sabab salat mutlak mah nya itu dan bade nu mana terus terang ilmuna aya nama amun Rafiq makan tah atuh borah daek salat tahiyatul masjid gentos we kunaon subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sanes dosa da moal dora kasing salat oge teh naon da makruh ari makruh teh hartosna ida fa naon lamun dipigawe ayeuna moal meunang nanaon lamun teu dipigawe meunang gan itu mah makruh gitu. Jadi aya anu ngagantian salat tahiyatul masjid itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ku dikir tiasa digentosan kuno kitu kumaha dikirna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana ieu teh warobiu min ba'di sholatil asri hatta tagruba sehingga yen surup hatta tagruba sehingga yen surup sana surup mah seger hatta tagruba sehingga yen surup naon asamsu matahari srengenge naon asamusu srengenge sehingga yen terbenam matahari nepikeun ka magrib berarti wal khamisu jeung ari nu kalima nah wal khamisu jeung ari anu kalima nah wal khamisu jeung kalima bahkan nya salat tahiyatul masjid teh bisa kategori sababna dan sabab anu mutaqaddim sabab anu ti heula henteu pas bareng sababna teh sababna sabab mutaqaddim termasukna jadi sabab komo lamun ulama nu berpendapat tahiyatul masjid digolongkeun kana sabab mutaqaddim itu boleh teu makruh salatna sabab mutaqaddim teh sabab nu ti heula kan tadi sabab daya sabab mutaqaddim muqarrin muakhirnya sabab mutaqaddim teh nu ti heula cara soropik tadi kan sababna mutaqaddim salat ayeuna jam 5 geus salat asar salat li ropik teh nah sababna teh mutaqaddim naon sabab mutaqaddim karena ayeuna tinggalin salat lohor kan sababna geus heula nya ropik karena kenapa ropik salat qada lohor karena sababna geus heula naon sabab nu heula nya eta tinggalin teh sababna teh pangna ropik salat teh sabab tadi katinggalin salat lohor nah cara kitu atuh tahiyatul masjid kunaon pangna salat ayeuna sabab kita dahulu masuk masjid gitu geus heula asup masjid maka kita salat tahiyatul masjid itu karosnya warabi wal khamisu jeung ari nomor kalima na ingdal gurubi eta tetep dina nalikana surup jadi teu naon salat tahiyatul masjid mah lamun netelakeun sabab mutaqaddim atawa muqarrinu ulah mah ngayakinkeun anu teu boga sabab alias tahiyatul masjid diyakini salat mutlak wal khamisu jeung ari nu kalima na ingdal gurubi eta tetep dina nalikana surupna panon poe lisamsi pikeun panon poe nana gurubi nana kaya terbenam lisamsi pikeun panon poe idadanat di mana-mana deukeut dani teh anu jalma anu deukeut dani jalma anu deukeut ka Allah idadanat di mana-mana deukeut atau deukeut ka si Mbak idadanat di mana-mana deukeut lil gurubi kana surup hatta yatakamala dugi ka yen sampurna naon guru buha gegerbeganana itu syamsu naon guru buha naon surupna itu syamsu tah pas ieu pas adzan maghrib pisan pas surupna panon poe ke lamun geus sampurna geus beres nah, baru boleh salajengna paslon ari eta hiji pasal wa sholatul jamaati jeung ari salat berjamaah pingkeun ropik ya jang nu kanyutan ya wa sholatul jamaati jeung ari salat berjamaah lirijali pikeun pirang-pirang lalaki fil faraidi dina pirang-pirang salat fardu fil faraidi dina pirang-pirang salat fardu goiril jumati salianti salat Jumat goiril jumati nu salianti salat Jumat sunnatun eta hukumna sunat muakkadatun anu dikudukeun muakkadatun anu dikekehkeun itu sunat lamun aya bahasa sunat muakkad lalawanan nah hilapul aula lamun teu dilaksanakeun teh hilapul aula nyulayan kana kautamaan awon pisan gitu payunan Allah awon pisan lamun teu dilaksanakeun teh jadi sunat muakkad teh mendekati kana ingda musannifi mungguh musannif warrafi'i jeung menurut Imam Rafi'i wal asahu jeung ari kaul anu tersoheh ingdan Nawawi mungguh Imam Nawawi
Ingda Nawawi mu Imam Nawawi annaha eta sayakosna itu salatul jumuah jamaah annaha eta sayakosna itu salatul jamaah salat berjamaah naon eta teh fardu kifayatin eta hukumna fardu kifayah eta hukumna fardu kifayah dina Al-Qur'an aya bahasa warka'u ma'ar rokiin warka'u jeung kudu ruku aranjeun kabeh ma'rokin sarta jama-jama anu ruku teh kudu sarta jama anu ruku berarti kudu babarengan da gitu eta dalilna wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat fal takum ta'ifatum minhum ma'aka tawa eta babalah salatul jamaati taon ayeuna afdalu min salatil fardhi bisab'i naon bisab'ati naon bi homsi wa isrina 25 derajat aya bisab'ati wa isrina 27 derajat itu hadis-hadisna dalilna wa yadruku jeung nemu manggihan saha al makmum wa yadruku jeung nemu saha al makmum manggihan al jamaata kana jamaah ma'al imam misatana imam fi ghairil jumu'ati dina salian ti salat Jumat malam yusalim ya malam yusalim salagina teu acan awe salam itu imam malam yusalim salagina teu acan awe salam itu imam atas limatal ula kana salam nu kahiji anu kabelah mana kakatuhu saat can sepanjang imam belum salam kabelah ka tuhu salokal pojabil jannah maka sepanjang itulah kita masih bisa berjamaah bersama imam tersebut. Ulah ieu mah imam can ge salam geus nyieun di tukangeun tihang. Geus nyieun berjamaah di tekenging kitu. Tapi urang naon payunkeun heula usahakeun bahkan keur tahiyat imam teh nuju naon tahiyat keneh itu kita masih bisa menemukan berjamaah bersama imam sedangkan berjamaah jeung imam anu jamaahna loba itu lebih utama daripada nyieun berjamaah. Mana bieu teh atuh wa ilam yaqud sok sanajan teu diuk itu si makmumnya mau sartana imam wa ilam yaqud sok sanajan teu sempet diuk make sempet ame ka harti mah enggak wa ilam yaqud sok sanajan teu sempet diuk itu si makmum mau sartana itu imam. Contoh imam teh keur naon? Keur tahiyat contohna teh. Wah kan masih kena bisa. Wah lumpat tropik teh da para ketinggalan berjamaah teh lompat. Padilah langsung Allahu Akbar pas imam teh Assalamualaikum. Tah meskipun gitu tropik kan can sempet diuk tahiyat jareng imam nangtung kena itu sudah termasuk tropik itu naon jalmi anu berjamaah gitu ngiring kacanak berjamaah jalmi lobaan eta sareng imam. Amal jamaatu anapun ari berjamaah amal jamaatu lamun kaburu diuk mah diuk kan imam kaburu salam dieu nya amal jamaatu anapun ari berjamaah ulah imam tahiyat ieu mah nangtung we nyeleungkeung terus-terusan tekeng ngiring tahiyat ari kabujeng mah. Amal jamaatu anapun ari berjamaah fil jumu'ati dina salat Jumat fil jumu'ati dina salat Jumat fa fardu ainin maka eta fardu ain hukumna. Tah dina salat Jumat mah hukumna berjamaah teh fardu ain ari fardu ain teh matok kasaban-saban babatok sing inget naon fardu ain teh matok kasaban-saban babatok hartina kabeh wajib di ngalaksanakeun nana doraka lamun teu teh kitu. Teu bisa salat Jumaah abi mah da geus ieu geus tapi salat Jumaah sorangan we mun parid da teu tiasa. Tapi salat Jumaah mah kudu berjamaah sabab hukumna fardu ain matok kasaban-saban babatok teu bisa kagugurkeun ku nu sejen kitu kudu berjamaah. Salat Jumaah mah kumaha lamun kaboboan salat lohor atuh ulah salat Jumat. Wala tahsulu jeung hasil wala tahsulu jeung wala jeung henteu nya. Wala tahsulu jeung teu hasil itu naon eta teh? Wala tahsulu jeung teu hasil itu jamaah fil jumuah. Wala tahsulu jeung teu hasil itu jamaah fil jumuah
biakol laku nuluwi saeutik biakol laku nuluwi saeutik min rakaatin tibatan sarakaat nah salat Jumat itu harus ketemu rakaat artinya imam keur ayeuna keur tos tahiyat dan imam tos tahiyat Ropi kakarek datang da kaburangan ngilu we tahiyat jeung imam. Nah, itu tidak sah, tidak menemukan salat Jumat gitu. Henteu menemukan salat Jumat tapi henteu jadi salat Jumat na Ropi teu jadi. Tapi kudu kumaha? Cengkat Ropi teh 4 rakaat. Ngilu mah bae jeung imam ngan cengkat 4 rakaat. Jadi teu jadi salat Jumatna. Jadina salat naon atuh eta? Salat lohor. Tapi kudu mangi sarakaat. Gambaran mangi sarakaat teh ruku terakhir dina rakaat kadua. Hartos teu. Nah, sabab man adroka ruku'a faqad adroka rakaata wa man adroka rakaata faqad adroka salat. Jalma anu manggih ruku, imam teh keur naon ruku rakaat kadua, tah itu terakhir salat. Ruku imam teh keur kadua, Taufik buru-buru gancang, ngilu ruku jeung imam. Ah, salamet Taufik mengikuti salat Jumat da masih ruku. Tah lamun imam geus cengkati tidal. Ira si Hafiz nuturkeun di tukang da pabaliut jeung senal. Ayeuna si Ropik si Hafiz ngilu itidal atanapi ngilu sujud itu mah Hafiz mah teu naon jadi salat lohor lamun Ropik masih ada kesempatan sabab ngilu sarakaat eta ngilu ruku jeung si imam pahamnya wajibu jeung wajib ala makmumi kasih makmum naon ayan wiayan niat si makmum naon ayan wiayan niat si makmum al itimam kana ngamakmum kudu niat ngamakmum makmuman lillahi ta'ala awil iktida atawa niat anut bil imami ka imam wala yajibu jeung teu wajib naon ta'yinhu nangtukeun imam ieu geus dina mabade awaliyah mah nyata ka harti ieu naon kaidah fikih wala yajibu jeung teu wajib naon ta'yinhu nangtukeun itu imam niat abi ngamakmum kawa zeze teu kedah kitu teu kedah ditangtungkeun imamna bal yakfi balita cukup naon al iktidau naon anut mengikuti anut bil hadiri kajalma anu hadir geus cukup abdi ngamakmum ka ieu we entos itu kudu ngamakmum we wa ilam ya'rif sok sanajan teu nyaho si makmum wa ilam ya'rif sok sanajan teu nyaho si makmum ka itu si imam teuing saha nu jadi imam teh pain ayana maka lamun nangtukeun itu si makmum hu ka itu imam wa to'a jeung salah itu si makmum wa to'a jeung nyalahan itu si makmum batolat maka batal naon salatna itu si makmum niat abi naon niat salatna si makmum naon niat abi salat lohor ngamakmum kawa jeje ari pek teh sanes wajeje tapi mang upi tah maka batal salat nah sok kaidah pikirna kaidah pikirna kumaha mala yustaratu fihi ta'yinu terus wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan ida ayanahu wa aqta dor ma yustaratu fihi ta'yinu wala yustaratu fihi ta'yinuhu tafsilan ida ayanahu wa aqta doro ila inin domat angin lamun tingalian dewe nya di nama badena ila inin domat angin lamun naon eta teh ila inin domat angin lamun narima kumpul ilahi kana itu ta'yin non isyarat kakolihi ari contohna eta saperotkeun ucapan jalma nawaitu al iktida bi jadin hada aya hadaan mah teu naon kakoli ari contohna eta saperti ucapan si makmum nawaitu niat abdi al iktida kana ngamakmum anut bijadin kaki jayad hadanu ieu tak aya bahasa hada buludan lamun aya bahasa isyarat hada eta teh aya ta'yin ari hada teh isim isyarah ari isim isyarah sebagian isim ma'rifat ari isim ma'rifat teh madalala muayyanin nuduhkeun kana ditangtukeun wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wahing wabni wal gula wahinda wabni wal gulami waladi pabana tuluy pertela itu jayed
Amron kana si Umar alah geuningan Ki Umar sanes jaed patasiu maka sah itu salat patasiu maka tah itu sah naon sabab aya bahasa hada ari hada teh tain tang sabab aya hada nu ieu jadi jaed teh itu kesalahan ngobrol teh naon da anu asli nama nu ieu dunal imami tah ari jadi kewajiban niat ngamakmum teh yaitu makmum dunal imami barinan teu imam si imam teh kudu niat berjamaah bidunal imami barinan teu imam fala yajibu maka teu wajib fi hatil iktidai dinasahna berjamaah dinasahna ngamakmum bihi kaitu imam fi hatil iktidai dinasahna ngamakmum bihi kaitu imam fi ghairil jumati dina salianti jumaah dina salianti jumaahan naon niatul imamati niat imam jadi imam naon niatul imamati niat jadi imam balhiya balik tari tu niatul imamah mustahabatun eta nu disunatkeun pihak dina hakna si imam sunat mun kecuali jumaah usolli fardhu jumati rakaataini imaman lillahi itu wajib aya dina salat biasa-biasa berjamaah maghrib jadi imam usolli fardhu maghribi teu kudu imaman lillahi taala mangga bade imaman sunat atuh meunang ganjaran mangga pailam yanwi maka lamun teu nganiatan si imam pasolatuhu maka ari salatna itu si imam puroda eta salat munfarid puroda eta salat jadi salat sorangan lamun teu niat imam dina salat Jumat mah ganjaranna jadi ganjaran fardu waya juju jeung wajeje meunang naon aya timma yen ngamakmum meunang ya hukumna naon aya timma yen ngamakmum sa al hurru awewe merdeka nya ya awewe ya mun merdeka bil abdi ngamakmum meunang bil abdi ka hamba sahaya ka jalma beulian meunang lalaki ari abdi mah hamba sayana wal baligu jeung meunang ngamakmum sa baligu jalma nu baleg meunang jalma anu geus baleg ngamakmum bil murahiki ka jalmi anu murahek ari jalmi murahek teh nyaeta jalmi nu geus hideung jalmi anu mendekati kana usia baleg jalmi murahek teh nyaeta jalmi anu mendekati kana usia baleg gitu nyaeta mumayyid teh murahek teh jalmi anu mendekati usia baleg nyaeta naon mumayyid jalma anu geus hideung tapi encan baleg mah encan usia 15 tahun lalaki macan usia 9 tahun awe encan baleg mah tapi geus hideung geus bisa ngabedakeun kiih di WC tuang ayeuna dina piring ayeuna modal di WC tah kitu paducer menang tah hukumna urang ngamakmum ka eta amasobiyu anapun ari bocah cilik budak leutik cah anom ghairul mumayyizi anu teu acan hideung palayasihu maka eta teu sah naon alik kidau ngamakmum bihi ka itu ghairil mumayyid teu sah ngamakmum ka can hideung mah si ai macan hideung teu sah ngamakmum ka ai wala tasiu jeung teu sah naon qudwatu rajulin ngamakmumna lalaki bimroatin ka awewe tekenging ngamakmum ka istri pameget wala bihungsa muskilin jeung teu meunang ngamakmum ka hungsa muskil jeung teu meunang ngamakmum ka wandu anu muskil anu sulit dibedakeun antara lalaki jeung ka awewena gambaran gaduh naon jenis kelamin dua wala hungsa muskilin jeung teu meunang ngamakmum teu sah ngamakmum si hungsa muskil bimroatin ka awewe wala bimuskilin jeung ka hungsa muskil deui teu meunang ngamakmum hungsa muskil ka awewe jeung ka sejenisna tapi kudu ka lalaki ngamakmumna wala qoriun wala jeung teu sah tah ieu kadea wala jeung teu sah saha qoriun ngamakmumna si qori teh jalma anu
alus maca Fatihahna. Naon qori teh? Jalma nu wawa jeung ari tu qori anu pasehat atuh. Wawa jeung ari tu qori man eta sanes nu alus sora qori teh. Qori teh anu naon? Anu pasehat maca Fatihahna. Sok sanajan awan sorana. Wawa jeung ari tu qori man eta jalma. Man eta jalma yusinu ngaluskeun itu man. Yusinu ngaluskeun itu man al-Fatihata kana Fatihah. Al-Fatihah kata kana Fatihah. Tuh qori teh naon cenah? May yusinul Fatihah jalma nu geus alus ngucapkeun Fatihahna geus bisa pasehat. Walaudhalin geus bisa alus. Aya layasihu tegas nama teu sah. Naon iktidauhu ngamakmumna itu si qori. Naon iktidauhu ngamakmumna itu si qori. Bi ummiyin ka ummi. Naon ari ummi? Ari ummi mah anu can bener maca Fatihahna. Bi ummiyin ka ummi nu teu bisa maca Fatihahna can alus. Wahwa jeung ari itu ummi may yukhillu biharfin aw tasdidatin minal Fatihati. Eta potokan ummi. Man eta jalma yukhillu nyacad itu man. Yukhillu nyacad itu man biharfin kana sahuruf. Biharfin kana sahuruf aw tasdidatin atawa kana tasdid. Aw tasdidatin atawa kana tasdid minal Fatihati tina Fatihah. Minal Fatihati tina Fatihah. Eta naon ngaranna? Ummi. Contoh misalkeun ngamakmum ka jalmi nu sok nyacad kana Fatihah. Artina jalma anu can bisa maca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanapi tasdidna dieukeun. Iya kana budu. Teu sah hukumna. Suma asara saja nangis arahan sa musannif ki musannif li surutil qudwati kana pirang-pirang syarat ngamakmum. Disurutil qudwati kana pirang-pirang syarat ngamakmum biqoli kudawan ki musannif wa ayu maudin salat fil masjid bi salati imam fihi wa alimun bi salatihi ajja'ahu malam yataqaddam alaihi ilaih. Wa ayu maudin jeung ari nu mana wae tempat. Wa ayu maudin jeung ari nu mana wae tempat. Sholat anu sholat si makmum. Sholat anu sholat si makmum. Fil masjid di jero masjid, fil masjid di jero masjid, bi sholatil imami kala sarta bi sholatil imami kalawan sholatna imam. Bi sholatil imami sarta sholatna imam fi di itu masjid. Fi di itu masjid ail masjid di tegasna di masjid wa bari ari itu makmum. Wa bari ari itu makmum ail makmum tegasna makmum aliman eta nu nyaho, aliman eta nu nyaho bi sholatihi kana sholatna imam, bi sholatihi kana sholatna imam ail imami tegasna kana sholatna imam bi musyahadatil makmumi ku ningali nasi makmum, bi musyahadatil makmumi ku ningali nasi makmum. Lahu ka itu imam au bi musyahadati atawa ku ningali nasi makmum au bi musyahadati atawa ku ningali nasi makmum ba'da sopin kana sabagianna jajaran ajaja maka nyukupkeun ieu ayu maudi hu ka itu si makmum. Aya kapa tegas nama nyukupkeun hu ka itu si makmum naon dalika itu madkur ayu maudi teh isihatil iktidai dinasahna ngamakmum bihi ka itu imam. Isihatil iktidai dinasahna ngamakmum bihi ka itu imam malam yataqaddam salaginan teu miheulaan si makmum malam yataqaddam salaginan teu miheulaan si makmum alaihi ka itu si imam adani imam di paimaran ropik dina lawang pantau ngamakmumna saha teu lain godeg ropik pan bieu geus dibaca sepanjang ropik ayeuna ningali jeung nyaksian kana gurak-gerik ayeuna salatna adani maka ropik salatna sah ngan makruh atunya naon make jauh-jauh teuing deukeut kuduna mah contohna ieu mah andai saja gitu itu tetap sah. Jadi nu mana we di tempatna ti masjid ek di mana we tempatna salatna itu tetap sah salatna sepanjang kita mengetahui meningali teh nyakseni karena gerak-gerikna si imam itu atawa gerak-gerikna mubalik nyata jalma anu nganepikeun kana gerak-gerikna imam. Asal ulah miheulaan we. Miheulaan naonna ayeuna miheulaan ieu imam. Tak ukuran miheulaan teh keuneung. Ukuran miheulaan teh keuneung. Ieu ya tah keuneung. Tah ieu contohnya. Nu jadi imam contohna Eloy. Sampena sadek ieu contohna. Ayeuna anu ngamakmumna misalkeun
Ayeuna wajj contohna teh ieu sukuna sakieu jebrag nya tuh ari curugna mah tapi wajj teh di dieu padahal mah di tukangan eloy keneungna ta ieu keneungnya keneung eloy keneung teh ieu tah tah ieu keneung anu di ngeunah lamun diketigkeun teh keneung eta tah ieu keneung wajj cik keneung wajj di tukangan eloy sah wae sok sanajan curugna mah dipayeuneun sampean eloy curugna mah dihareup bukan panjang curugna mah dihareupeun suku si eloy panjang di ditu tuh ari keneungna di tukangan eloy itu tetep sah tanu ulah teh maksud miheulaan imam teh keneungna miheulaan imam di dieu keneungna paham teu jadi ari kudu keneungna anu pengker meskipun curugna dipayeuneun imam rai keneungna di tukang mah ya itu pokona keneung nu jadi patokanna keneung jadi kudu tukangeun keneungnya kudu tukangeun keneungna imam. Pain takodama makalamun narima ti heula itu si makmum. Pain takodama makalamun miheulaan itu si makmum alaihi ka itu si imam. Miheulaan alaihi ka itu si imam bi akbihi ku keneungna si imam. Si makmum bi akbihi ku keneungna si makmum. Bi akbihi ku keneungna si makmum fi jihatihi dina arahna itu si imam. Fi jihatihi dina arahna si imam lam tan akid maka terjadi teu sah. Lam tan akid maka terjadi dalam kurung teu sah. Naon salatuhu salatna si makmum teu sah salatna. Wala taduru jeung teu madarat naon musawatuhu wala taduru jeung teu madarat naon musawatuhu ngakuranana si makmum li imamihi ka imamna si makmum ari sajajar mah teu pati bahaya wayundabu jeung disunatkeun naon taholupuhu nukangna si makmum naon taholupuhu nukangna si makmum an imamihi ti imamna si makmum an imamihi ti imamna si makmum ngan ayeuna disunatkeun mah di belakang imam di belakang imam si makmum teh pakolilan barina saeutik di belakang imam kolilan barina saeutik walayasiru jeung terjadi itu si makmum walayasiru jeung terjadi itu si makmum bihadat takholupi ku ieu nukang atau mundur bihadat takholupi ku ieu nukang atau mundur munparidan eta munparidan eta anu misah munparidan eta anu misah anisopi tina jajaran hatta laya minas anisopi tina jajaran hatta laya huza dugi sehingga yen teu nempat itu si makmum hatala yahuja sehingga yen teu naon manggihan teu nempat maksudna mah teu meroleh itu si makmum tidak memperoleh eta Sunda Indonesia nama fadilatal jamaati kana fadilah berjamaah wa in sholat jeung lamun sholat salimamu imam fil masjid di jero masjid wa makmum bari ari si makmum khorijal masjid eta di luar masjid khorijal masjid eta di luar masjid halau kaunihi barina imamna di jero masjid makmumna di mana di luar masjid halau kaunihi bari tingkah kabuktosan si makmum halau kaunihi bari tingkah kabuktosan si makmum qoriban eta anu deukeut minhu itu si imam qoriban bari eta anu deukeut minhu itu si imam ayil imami tegasna mati si imam bi alam tajid gambaran yen teu naon tambah di alam tajid gambaran yang tertambah teleuwih naon musafat naon masa patuma palakonan perkara naon masa patuma palakonan perkara jarak atau jarakna perkara bainahuma antara si antara si makmum jeung imam bainahuma tetep ma antara makmum jeung imam ala salasimiatin kana 300 ala salasimiati diroin kana 300 siku ala salasimiati diroin kana 300 siku takriban kalawan kurang leuwih gitu mana deui teh wa bari ari itu si makmum ari sasiku teh sabaraha teh sasiku teh 30 cm nya contohna 3 kali 3 sabaraha 8 3 kali 300 salapan berarti 800 meter kan 300 siku sasikuna 30 berarti 3000 meternya 300 kali 30 sabaraha 3.000 laras tinggal ditambahan 0 hiji kan 3.000 3.000 meter lebih ke mana
Iya 30 cm kan 30.000 meter ke mana 3000 meter deket 3000 meter mah tak ulah ngaluyan sakitu jarakna wawa bari ari itu si makmum ayo makmum tegas nama si makmum alimun eta anu nyaho otak Masjid Nabawi malega badag panjang capek Masjid Haram komo alimun eta anu nyaho bisolati kana salatna imam ayil imami tegas nama kana salatna imam kudu nyaho wala haila jeung teu aya halang eta maujud wala haila jeung teu aya halang eta maujud hunaka antara makmum jeung imam hunaka antara makmum jeung imam aya bainal imami tegas nama antara imam wa makmumi jeung makmum aya bainal imami tegas nama antara imam wa makmumi jeung makmum jaja maka meunang naon al-iqtida'u jaja maka meunang naon al-iqtida'u ngamakmum jaja maka meunang naon al-iqtida'u ngamakmum nasi makmum bihi ka itu imam bihi ka itu imam bihi ka itu imam waktu tabaru jeung direken dianggap waktu tabaru jeung direken dianggap non almasapatu jarak palakonan Sunda nama non almasapatu palakonan jarak almadkuratu nu geus dicaritakeun bieu almadkuratu nu geus dicaritakeun min akhil masjid ti tungtung masjid tah jarak bieu ti tungtung masjid mimitina wa ingkana jeung lamun bukti sal imamu imam wal makmumu jeung makmum fi ghairil masjid Figuril masjid tanya di salianti masjid. Figuril masjid di salianti masjid. Imma faldoan boh di sampalan. Imma faldoan boh di sampalan. Apa sampalan? Area terbuka, lapangan, cara lapangan ya. Arah-arah. Aw binaan atau di gedung, di bangunan. Pasar tu maka disyaratna ala yajida eta yen ulah tambah. Ala yajida eta yen ulah tambah naon majarak bainahuma antara makmum jeung imam bainahuma tetep mah antara makmum jeung imam ala salasimiati diroin ngalu kana 300 diro siku ala salasimiati diroin kana 300 siku gedungna teh ulah leuwih ti 3000 meter lapanganana ulah leuwih ti 3000 meter wa ala yakuna jeung ulah yen bukti wa ala yakuna jeung yen ulah bukti bainahuma eta tetep antarana itu makmum jeung imam bainahuma antarana itu makmum jeung imam naon hailun halang ulah aya naon cenah halang ulah aya halang sampaikeun ngahalangan kana ru'yah ningalina imam jeung istitrok manggih ka imam manggihna si makmum ka imam nah gitu wallahu tah canta ropik salatna di tukang didinya di luar masjid imam di apa payun tapi pantau masjid nate ditulakan nah itu teu hukumna sabab teu istitrok teu bisa istiqrok teu bisa menemukan imam mudah-mudahan barokah manfaat al-fatihah a'udzubillahi